Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana, kumaha kabarna daramang. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Bojong, Desa Padasuka, Kecamatan Sukarame, Tasikmalaya, kangge ningal kaendahan pemandangan oge perkampungan nu aya di palihan dieu. Yap urang manco deui sasarengan. Wargi sadaya salianti patanina nanam pare di palihan dieu oge lahana di pelakan ku sayuran sapertos katingali ku urang sadayana.
alam nu dipapaes ku pasawahan oge pasasaran nambi endah nambi betah katingalina. video nu kapihatur di Lembur Bojong, Desa Padasuka, Kecamatan Sukarame, Tasikmalaya. Insyaallah urang patepangdi tina waktos oge video nu sanesna. Pribados pamit mundur, wilujeng kantun. Parmios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.